أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد mantak sing hade urang hirup di dunia lantaran sanajan ku nagara henteu dilaksanakeun secara fikih tapi tetap berlanjut engke di akhirat. Sedangkan ai di dunia mah orang paling ge di penjara atau paling ge di tek-tek leungeuh dibunuh geus sakikituna, tapi di akhirat mah pan dikulub geus bahasa dikulub teh teu pada tanggeus anggeus eleh dangdeur mah tuh dikulub ngagolotro be masya Allah di sate urang duit mending ngerecek tah eta urang kudu ngabayang-bayang kadinya supaya urang ulah terlalu berani ngaraksanakeun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Eueuh tempat anu tempat anu sejuk di mana bae kuari mah eueuh anu sejuk. Urang ka dieu deuk ngaji ditutur-tutur ku tukang dagang, ditutur-tutur jadi geus eueuh nu sejuk deuk ngaji ge di sisi digigil tukang dagang, geus puguh pasar na parantina deuk ngaji ge masih keneh dititah balanja. Engke mah bakalna es bongbon ge ngeridit di pengajian. Saya teh mana tuh tempat nu sejukna eueuh. Di Baitullah tempat nu paling sejuk sadunya. Geus teu aneh deui, geus teu asing deui dijelaskeun dina Al-Qur'anul Karim. Tapi kuari madongengna loba nu keur tawaf dicopot tasna disoekeun dicokot duitna amben aki-aki nu eusina aya duit rupiahan bawa ti Indonesia campur jeung real bari teu nyahoon si aki-aki mah sabaraha duit eta realna dipaling bae di Baitullah ge geus teu sejuk. Urang hayu kamari tentrem tenang seakan urang dibawa ka alam nu mana ngarasakeun sejuk dibawa ku para wali-wali Allah teu kadeuleu we ku urang ja urang mah zikir di imah para ruyang bae tapi barang ngeunaan tapi tetep bae barang balik mah nu leungit jem nu leungit rantai nu leungit dompet geus boga sendalna pamah
eta geus jadi kumaha akhlak manusia. Jadi geus urang kudu bisa nenangkeun diri bae geus kajen teuing batur mah nu penting urang sing bisa ngamantepkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu taala. Ketika sendal urang aya nu maling, urang kudu alhamdulillahirabbil. Maksudna kunaon? Alhamdulillah hadena lain aing nu dibere hayang maling. Salamet aing tuh kitu. Geus kajen teh mah urusannya nama nu penting aing mah salamet. Sendal mah bisa keneh barang ka motor mah. Leungit motor leuk nyebut alhamdulillah nah. Kaela minggu hareup bae ke. Alhamdulillah rabbil alamin hadena lain aing hayang maling. Batur aing mah salamet jeung deui atuh setep bae nu aing we ke aing dicokot di akhirat. Milik aing tetep nu aing ngan pindah leungeun ku cara dipaling aing hayang nyaho engke di hareupeun Allah saha nu malingna. Nu aing tetep nu aing dek bebeja ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Adil. Yes, lain disimpen jang cokotin engke. Kadang ikut malingna mobil sia kuy. Urang takos gitu sing yakin ngeunaan malah bae teh nang Allah meureun. Hakikat nama besi aya amal-amal urang anu loba cocengna deuk dikasorgakeun ku amal-amal nu lain mah ieu kurang geus ku barang nu dicokot ku batur nu bakal neplok karena amal bagus urang geus barang tenang asanang ke masuk ka imah ka masjid ya sendal diantepkeun sanger kaya nu nyokot diantepkeun lah ai beukeun mah los kan kitu amat mah aja tuh sepira sendal jepit sebelah lain sebelah lain sia sugan teh barahan tadi nang nyokot sarua yeuh atuh saruana deui mah nuluykeun nu kamari lamun aya jelema maehan Zaid maehan Ki Umar ku cara marak ka Ki Umar. Ki Umar diparag dikunci teu dibere dahar teu dibere nginum sapoe sapeting daya tahan manusia yakni 24 jam. Kadua petingna dua peting tentu leles. Tilu peting geus katingali matana geus tinggal kiceupna carang kiceup. Opat peting mah geus teu bisa kiceup. Mata geus teu kuateun kiceup geus bentar. Opat peting ya menuju 5 maut. Jadi Ki Zaid ngabunuh Ki Umar dengan cara diparak. Wali daripada Ki Umar lapor. Setelah lapor ditangkaplah Ki Zaid, integrasi ternyata ngaku kasus pembunuhan Ki Umar nu dilakukan ku Ki Zaid dengan cara marak terhadap Ki Umar diakui ku Ki Zaid. Akhirnya harus memasalah, kudu memasalah akur cara ngabunuh. Dibunuh deui Ki Zaid teh parak deui asupkeun ka kamar sapoe sapeting 2 poe 2 peting 3 poe 3 peting ka 4 poe 4 peting menuju 5 Ki Umar maut tapi Ki Zaid masih kene gagah jag-jag waringkas. Pernah tapanya di Gunung Kidul bae. Waduh, pandai daya tubuh mah kumaha dilatihna.
kurang kuari madahan biasa 2 piring setik sapiring setengah lalaunan ke sapiring ayo disetikan diet kege sapiring biasa terus setengah piring terus lapar tas setengah piring tahan terus setengah piring mungkin bulanan terus seperempat piring terus leles seperempat piring ke bisa jadi biasa. Terus seberapa piring make 7 comot comot Indonesia ulah comot Arab tuh comot Arab masa jeung sapiring mentrung comot Indonesia 7 ayo lapar biasa terus dididik biasa ke 7 comot biasa turun 3 comot lapar lulus ganti biasa kan 3 comot biasa 3 comot jadi diwarah awak kurang dididik awak kurang jangan nafsu tamu mantak lamun hayaan pernah ka Cirebon baheula di Panuragan zaman Mbah Muhyiddin nya nama Titoh Riyadho santri teh maca kulhu sekian tuluy kita ulah ngadahar sang kemenangan ke dibere 7 enclok ku Mbah Muhyiddin Haji 2 3 lamun teu kuat amat kemenang dibantu ku dangder beli sorangan tapi dangder mah teu menang loba-loba tuh dangder justru boga dek kieu dibebas-bebaskeun ka haum atuh teh malain Riyadho ngaranna eta Mbah Muhyiddin tapi geus 40 poe terbiasa ngeunah tuh jadi lamun aya guruan mengenahin bae naon mantap urang deuk uzlah kudu aya guru dari Riyadho kudu aya guru da tetep ieu Ki Zaid na ieu bejana pernah di Gunung Kidul Yogyakarta rek naon ke Gunung Kidul tanya tapa hebat 5 poe Ki Zaid masih kene teh yeung pan eta teh Ki Umar mah 4 kali mah pae Ki Zaid masih bertahan apakah ieu geus bae datang kadinya akurna teh 4 poe kali mah tapi Ki Zaid masih kene bertahan kudu kumaha eta 2 alternatif hiji bisa zida tambahan sapaehna lamun 7 poe 8 poe can paeh keneh bae masih keneh seseurian lain bantrak-bantrakeun ieu mah Ki Zaid ieu mah asana meureuneunan ieu mah kasurupan setan Gunung Kidul mah kuat 10 poe masih keneh tahan keneh bae masyaallah 12 poe masih tahan keneh bae kumaha kudu dikumahakeun ieu masih keneh bertahan keneh bae tahan tambahan deui datang ka paeh coba cana sabaraha poe coba ujung-ujungnya tetap modar kajian kukuman kekuatan fisik mah gitu bae dilatih kukumaha aja sebab ngebutuhkeun makanan jeung cairan ayana tanaga kitab Imam Ghazali mah babari jalurang mun bacaan kitab Imam Ghazali urang dititah ibadah ku Gusti Allah titik cek Imam Ghazali adapun fisik dibereula ku Gusti Allah beda-beda aya anu kuat ibadah ka Gusti Allah tedahar palingnya sacomot lakukeun aya nu kuat ka sapiring lakukeun nu penting ibadah aya nu teu kuatnya nama kuduna ge 5 piring sapoe ongkorongkeun ka dieu sangu ongkorongkeun geus diceuli diirung sangu kabeh nu penting ibadah babari ge Imam Ghazali moal sok haju marak-marak awak bari teu ibadah kamari mah keur sebeuh beuteung kuateun salat duha kuateun maca Quran kuateun pake ngaji barang kuari di Riyadhohan teu kuat salat duha teu kuat maca Quran naon artina naon arti atuh maning sabeuh beuteung emang kahayang siapan gitu
babari jeung Imam Ghazali nu penting ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mudun mandak almarhum abah mah baheula di dieu lamun aya santri puasa banyak lantas beh dideleukeunana ngan sakadar ka masjid doang tapi ngaji carang dipanggil muasa naon sia pelet teu kudu dipelet awewe mah geus teu kudu ukur jeung beungeut sia bae pelet eta hayang kanu leuwih tibatan ukurannya na ya kudu dipelet ai jeung ukurannya na mah tuh menyon deh tuh kudu dipelet nan abah mah teureuseupeun santri puasa bae teu ngaji teureuseupeun naon udah duit itu ngaji usim ngaji cenah leuleus buka tuh sia buka cenah kudu bari puasa mun kuat ngaji bari puasa los mun puasa haju teu ngaji mah atuh mending ulah puasa mentak nu ngaraji ka dieu teu puasa tandana teu puasa tukang uduk jam 8 geus gulung tiker baliknya nama geus beres. Masya Allah tak eta babari jeung Imam Ghazali mah awal omongan Imam Ghazali mah lamun can anggeus ulah wakaeureun ngan kadituna ja eueuh dongengna jelema nu seubeuh beuteung bisa ibadah tuh ngamulaian tuh sok aju kitu ah Imam Ghazali mah sok kitu mimiti da ngeunaheun biasa kadituna eueuh dongengna jelema bisa ibadah ku seubeuh beuteung cek Imam Ghazali tama lalagaan ibadah nu kos kitu mah ibadah nu bebeneran mah dicontohan Kangjeng Nabi dicontohan para sahabat dicontohan para tabi'in para wali-wali Allah ala kadar doang malah aya nu geus ngadahar ge pupucukan bae di leuweung hingga berubah kulitna ge jadi hejo geus kitu eta mah teu jadi bunglon wae teh mah ulah wakaeureun maca kitab Imam Ghazali wapas itu nah iya geus aya 12 poe dalekeun coba tambahan deui karak geus 12 poe mah nya geus teu bisa kicep geus cara molotov hai jadi eueuh masalah Ki Zaid ngabunuh Ki Umar diparak Ki Umar ku Ki Zaid 4 kali pae dibales ku ari keputusan hakim di negara Indonesia andai kata diputus supaya mu masalah parak deui ternyata melebihi waktu pakai marak Ki Umar nya nama 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karak baik geus eta lakukeun wa fi qaulin cek dina hiji kaul malah ulah kudu diengkekeun paeh maning disegerakeun bertindak saeb bae langsung make pedang bae abeh terenggeusan sanggeusna 4 kali mah teu paeh kadeu masih jag-jag waringkas keneh lah diengke-engke geja nungguan paeh mu masalahna jang geus bae kuari mah kaluarkeun langsung dipedang bae beres. Masya Allah lamun ieu dilakukeun mantep di negara tuturkan nuboga negara nuboga langit bumi nuboga kerajaan hakiki lahul mulku yuhyi wa yumit Gusti Allah cek Gusti Allah dina Al-Quran walil qisasi hayatu ya ulil albab tu percaya ke Al-Quran percaya iya kos kieu di urang teh urang ngalakukeun undang-undang buatan manusia teu percaya ke undang-undang Al-Qur'anul Karim nu meunang nyieun langsung nu bogaan ku henteu percayana kurang keyakinan bakal disiksa kunaon tadi negara henteu dilakukeun undang-undang Al-Qur'anul Karim
Pertama presiden ditanya, oh cek presiden, saya kan melakukan hasil daripada itu pembahasan DPR dan MPR, saya mah cuma melaksanakan. Yang harus ditanya penuh adalah DPR dan MPR. Ketua DPR panggil, ketua MPR panggil, kunaon itu pernah ngarumuskan tentang kisos. Wow, diseimbangkan kan di Indonesia mah. Lantaran di Indonesia mah bukan negara Islam dan agamanya pun ada 5 agama yang disahkan, maka kami cek DPR tidak akan melaksanakan undang-undang Al-Quranul Karim supaya bisa kesini ke sono. Aduh, kesini ke sono. Engke bakal dituntut di Rebul Jalil, engke para DPR jeung MPR nyana ge sarua bae engke balik deui hampura malaikat lantaran aya tekanan kami ge ti pemerintah ketika kami ngalaksanakeun menghasilkan 1 poin undang-undang Al-Qur'an. Pemerintah pun menyangkal tidak akan dilaksanakan. Kami sudah mencoba, atuh ieu mah horenganan, wabeh diseret kabeh. Seret kabeh di pusat, datang ke handap kabeh, datang ke RT rugi jasa, digaji henteu, pangkat sakikituna, ari di akhirat kabarut-barut ke bawah ka neraka jahanam. Alhamdulillah. Wadak ariuhan hara yang jadi lurah ratusan juta bahkan miliaran, mun inget ka engke masya Allah. Atuh kiai cenah meureun kumaha mun eueuh lurahan teu kumaha aja. Tapi tetep bae lamun eueuh nu ngurusan negara bakal acak-acakan tentang statistik, acak-acakan tentang birokrasi, acak-acakan tentang kitu penduduk manusia, surat menyurat, pertanahan dan lain sebagainya. Nah, ye lamun urang leuleuh kadinya aya ganjaran desa. Asal bener ngalaksanakeunana. Ujung-ujungna mangke ditimbang wa nada'ul mawazinal qist. Timbang ke RT RW lurah. Saurang sararieun urang inget kadinya tah, masya Allah, sakedeung deui tinggal salengkah deui teu nyaho umur. Boy isuk boh pageto urang bakal menghadapi geus maot, mulai dina di kuburan urang geus mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaanku. Wa man adalah ila saifin falau jelma nu pindah kana pedang tina diparak lantaran teu bae-baelah urang pindah bae ku ari mah kana pedang anu dimenangkeun ieu menurut aturan fikih na ieu menang. Apakah ridho atau henteu sebagai janikna tetap menang baik. Andai kata Jaki Zaid kulamari dioper ka pedang mambung geus bae sapae-paena diparak, tetep teu bisa kumaha keputusan di negara bae. Ridho teu ridho Ki Zaid sebagai pelaku penganiayaan terhadap Ki Umar hendak dipindahkan tina diparak karena pedang, ridhoun paehan bae, teu ridhoun paehan bae. Keputusan negara tamakos kitu, masya Allah, parah.
walau qata'a pasaro Ki Zaid kuari ribut jeung Ki Umar barang ribut-ribut jeung Ki Umar teh ku Ki Zaid dibacok Ki Umar teh Ki Zaid dibacok leungeunna di dieu ngan nyempog ka jero saeutik nyempog naon Malayu nyempog Sunda ngeunaheun jasa nyempog segala nah ieu disempog ka dieu set kepleng potong leungeunna geus ka dieu misah tayeu urut sesempogan Ki Zaid terhadap Ki Umar urut golok teh mangkani golokna menang di Ciomas pan golok Ciomas lain sambarangan mimiti nyeun golok Ciomas mah eta teh dibeuleum si besina geus dibeuleum ge nya nama lain dipantekan cara urang pangodokan trang treng trong trang treng trong trang treng trong tama paranti bawang nu kos kitu di Ciomas babaheula aya ngaranna Ki Saikin ngaranna dicekel eta besi nu hurung teh dipaut make leungeun teh nyeun golok Ciomas nu mantak terkenal teh lain sa Ciomas dibacakeun babacaana bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Jabbar ya Bak mau diteruskeun ku aing jakus ya direkam tuh dipautan beres dipaut dibeuleum deui sanggeusna dibeuleum hurung marong naon ta marong mahalayuna marong atuh marong ruhai Sunda-Sunda kene begos ya ese Malayu mah saing mah mentek Sunda bae marong ruhai ai ruhai mah eta seuneuna ai marong mah ieu tah eta langsung dipaut deui pautan kadua kuari mah dicokot tina awi memerang nate ditempelkeun ka dinya di bismillahan deui moal dibaca ku aing doana diasupkeun deui ka dinya ku ari nyokot oraetan dipaut eta oraetan ti buntut ka hulu kena keluar perah geus kaluar perahna ditotolkeun ka dinya set ku si Saikin dibeuleum deui ka dinya bari potonganana dipencoskeun tungtungna ditungkulkeun teh golok Ciomas ukuranana moal aya nu leuwih ti sajengkal lantaran eta mah lain sambarangan golok leuwih bae ti sajengkal ukuranana moal manjur urus sajengkal bae nya mah mantak aya nu sajengkal golok aya nu sajengkal ti bujal lain deui tah sajengkal ti bujal urusan intern tah mah tahu golok Ciomas teh kos kitu beres ditenden di luhur para dikiblatkeun tah eta teh 40 poe 40 peuting jeung loba deui ramuan-ramuan anu lainna deui anu ditempelkeun ka dinya secara zahir model tadi secara batinna hasil urad wirid disulusupkeun ka dinya hasil wirid disulusupkeun ka dinya geus beres eta teh sekian bulan ditendeun tahunan golok Ciomas mah geus beres ditapaan teh eta golok asal katoel bae ge ngemu teu kudu dibacokeun toelkeun teh geus hese kacager teh hese sebab rupa-rupa dijina zahir jeung batin kitulah golok Ciomas Zaid
kuari gelut jeung Ki Umar bacokna make golok Ki Omas. Wah geus ieu mah dokter ge sesel malah dokter ge nu nanganina ieu leungeunna sing sireumeuan bae. Baru ini cek dokter tangan saya jadi semutan begini cek nanti. Wah lama-lama kempleng nih tangan saya ini. Ada apa aja ini orang? Pugut tina golok. Nih maramba kanyeri teh langsung tina leungeun kana dada kana beuteung terus ke seluruh awak. Ternyata kamarambatanana kanyeri tina popotongan leungeun teh tadi horenganan terus kana napas. Nang saminggu pae. Teta Kizain megatkeun leungeun nyempog ke belah jero terhadap Ki Umar Aiprak pasaro marambat datang ka roh coplok rohna. Tak ieu malesna kumaha ieu malas sebagai wali daripada Ki Umar memohon kepada pemerintah langsung tangkap Ki Zaid, interogasi hasil BAP-na mengakui nyana. Nah iya kan dibacok, apakah bacok deui nungguan maramat apa langsung dibunuh bae. Eta kanu kos kitu diatur ku negara. Masya Allah rapih urusan balas pati. Kuari mah urusan nu kos kitu teh di urusan di negara urang korupsi nu dirapih-rapih korupsi kan rapihan di zaman Soeharto rapih zaman Soeharto mah kabeleteran kabeh. Kuari mah kurang mantap katangkep bae eta asal aya nu teu kabere bae ieu bibit pitangkepeun aya. Asal teu walatra ge kos kitu, lamun walatra geus. Okos dihandap aya jawara. Kemudian kuari mah kitu urusanana ngagali taneuh. Eta jawara ngagali taneuh teh apan engke berhadapan jeung jawara deui lamun beleter, kabeleteran kabeh lantis. Tah, ya Allah subhanahu ngomong tah, ya Allah ngomong tah. Geus timimiti jawara-jawarana dibere, anak bawang naga dibere. Anak bawang dibere. Anak bawang mah pan bahasa Sunda, bahasa Melayu anak bawang aja kan. Udah anak bawang aja lah. Dere kan. Nah yang ke bakal nanti polsek naga dibere, datang ke Polres naga dibere. Ama. Tapi aya besa urang nu teu kabagian. Hayangnya hose koe ngedepakan. Soalnya sok itu, aing mah engke paeh kuari paeh. Waduh hebat jasa teh. Ngomong sakumaha ka sorga. Engke paeh kuari paeh, geus pokona mah awas wae. Pokona mah mulai anak buahna tonjolkeun ka dinya. Naon ieu? Uang jago mana? Uang jago pohara jasa. Saya takut sekarang itu panggil naon saya sok macam-macam bae iya atuh can kabagian naonan ai kamari kumaha geus ulah ngomong tah ya geus aman geus terus ke teu lalakon ngajawara teh kos kitu lamun jaga hayu si hayang nyawa aing mah pokona mah jaga si bere ku aing sia lamun sia masih kana menta kana bae geus pokona mah tarung sia jeung aing jo atuh aing mah hirup lain sapoe. Itu sia ngadahar sangu aing ngadahar sangu pokona mah sia nu menang aing paeh lamun aing nu menang sia modal ayo nu dipermasalahkeun nama paring 100.000 200.000 nyawa taruhanana beuh eta sabilil jurid datang ka kos kitu paneta Masya Allah eta dunia perjawaraan teh kos kitu coba ge nu judi kos gitu kan. Nah, kita lutur ke. Mana tah? Geus loba omong. Nyanana mah geus teu kabagian atuh, menang doang. Menang doang nyana teu kabagian. Aya nu menta geus beak kami aing teu ngadahar ceuk aing mah lillahi taala. Waduh. Tarolo teh judi teh tarolo. Garoblok jasa.
Masya Allah ngentak judi mah menang eleh ulun sugi ya tukar itu baik kok kiai cenah nyaho mantan aing kos dia kos ya Allah ya Rabbina ieu kumaha ieu keur carita hukum padahal eueuh di Indonesia orang mah keur carita nyaritakeun Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku para ulama atuh urang jang koleksi ilmu bae horeng datang ka koski sanajan teu dilaksanakeun tapi urang boga kanyaho ilmu Allah datang ka dieu kunyahona bae ge ieu urang geus dihampura dosa alhamdulillahirabbil alamin sanajan bari kuari nyaho kaluar ti majelis lebeng deui saude ditanya ku babaturan eta ngaji kisos geus datang ka mana aing geus parohoan hiji-hiji acan lah teu dipake ieu geus bae babari ngajawabna emang lain we eta ge kitu bae ieu da ieu masyaallah karim naon kitu ngaranna walau qata'a lamun Ki Zaid megatkeun leungeun Ki Umar aiprat horenganan hasil bacokan Ki Zaid lantaran make bedog Ciomas pasaro marambat datang ka paeh ta ieu mah palil wali hazur qobati menang kawali nanyen keputusan untuk ditebas bae langsung leherna memohon ke hakim Bapak Hakim saya sebagai wali daripada Ki Umar untuk melaksanakan kisos terhadap Ki Zaid saya mohon sudahlah nggak usah 2-3 kali langsung bunuh saja menang minang deui walahul qatu summal hazum menang memohon sebagai wali Ki Umar terhadap hakim Pak Hakim setelah diintegrasi jelas pelakuna adalah Ki Zaid penganiayaannya seperti tadi maka saya pun memohon kepada Bapak Hakim untuk pelaksanaan kisosnya biar mau masalah akurin aja udah pertama bacok heula di dieuna bacok tungguan marambatna heula lamun haju manehanana gitu tes dibacok hayang gegeran disegerakeun langsung leherna masalah jadi 2 kali mimiti leungeunna heula ceger inting-intingan leungeun akarak bacok leherna ceger bisa atawa wa insya intawara sirayah lamun memang daek walina tungguan bae marambat nasa kumaha marambat tu terjadi di ku Umar kuari mah potong bae leungeunna ku hakim ku algojo ceger tungguan sapaehna engke ge pasti kana paeh ieu lantaran kena ieu mah di jerona aya nu kena ieu teh tah terus sapoe 2 poe 3 poe 4 poe engke ge paeh tungguan gitu jadi bisa sekaligus paehan bae leherna bisa atawa 2 kali wari leungeunna heula kakarak leher atawa langsung tebas leungeun nyempog ka jero tungguan sapaehna Masya Allah i cara pelaksanaan anak geus diatur ku agama melalui Al-Qur'anul Karim dijelaskan ku ucapan Kangjeng Nabi hadis ngaranna diuraikan ku para mujtahid urang kuari hasil ijma urang bisa nyaho karena aturan-aturan kisos menang langsung tinu nyiptakeun langit bumi hayang aman laksanakan mbung aman cara di negara urang kuari diserahkan ke urang sebagai rakyat anu menghuni di sebuah negara terserah urang mantak amun endek urang pilih kuari dewana di daerah kene anu siap bakal ngalaksanakan undang-undang Al-Qur'anul Karim bentuk negarana masalah negara demokrasi yang menurut Imam Ghazali nu penting undang-undang nah pakailah undang-undang Al-Qur'anul
betul gak demokrasi mah enggak mentak pemilihan demokrasi mah pilih kurang dewan ayo kurang ngobrol heula jeung calon dewan urang sia ku aing bakal dipilih siap partai naon aing Golkar oh potongan asana Golkar eueuh sia naon petilu ya ayalah 10% malah sia naon PDI asana potongan PDI mah deui sarua bae sia naon dieu ya ieu mah PKB geus mungkrus ku mungsut ku ari mah geus sayana bae geus nu Golkar nu naon sia lamun diangkat jadi dewan endek tamual memperjuangkan poin-poin Al-Qur'anul Karim siap caknya namun sia henteu ngalaksanakeun eta deuk kumaha aing dek ku karera naon eta ku karera bagaimana bagus gitu dek ku karera cenah aing Oscar itu baheula sumpah teh dek ku galedeg aing ceknya na teu panas meureun galedeg itulah coba beres naik ke pusat atuh lamun babarengan maka abdi olah engke ayo mimiti dewan teh ngolah hukum ketika teu salat bunuh zuhur teu salat asar teu salat maghrib selesaikeun asana jeung dewan-dewan apa ieu mah aduh masyaallah terus olah deui nu maling sampai kana lisop maling 4 gram emas kira-kira geus 4 gram emas nyana melakukan maling nilainya sakitu da ieu potong leungeunna atuh DPR mah pangheulana dipotong nyana nu ti heula cek DPR so tau cenah kiai ka dieu sungut sia jangan aing teh nyaho mere sia kaci panas mah korupsi eta tutupkeun hulu sia ku aing tungtung mah ribut bae aing jeung sia soal ngomong sia pajar aing teh nyaho meureunan segala ka Cianjur lah nu hayang pelung perbandingan segala ka Garut lah nu domba Garut perbandingan teh podol sero sia nya aing teh nyaho meureunan kunjungan segala kebalik ke mana ditutupkeun hulu sia ku aing sia parangsahan tah asal geus parangsana bae ya tung geus anggeus ngomong geus ya ngejedog didinya wakil-wakil aing sia tutupkeun sia ku aing sia si bongan ngamimitian ngomong so tau aing nutupkeun sia jadi aing malin so tau nyaho aing mah eureun sia ganti ku aing korupsi keneh sarua tebareres lah insyaallah orang ngadoa mudah-mudahan sanajan korupsi ulah gede teuing mudah-mudahan negara uman jeung negara urang jadi hararaman ngan nu jelas di dunia mas sabodo ieu mah keur carita bisa-bisa tetep berkelanjutan jaga di akhirat nu kuari can selesai bakal diselesaikeun jaga di Rabbul Jalil